Jadi Kangjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng Nabi boga akhlak na anu pohara pisan agung. Ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat. Harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna saeutik hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Iya ge aku dengan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah tuh mahal hargana, komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Anjin teh wahai Muhammad syamsun lir teh beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot, masya Allah katingali jelema. Poe petinjol panon poe nu kasep kaciri kasep. Nu geulis komo. Nu geulis mah rada remeng-remeng ge dekna kadeuleu bae. Hideung kadeuleu. Kadeuleu ku panon poe mah kabeh. Isuk-isuk begitu panon poe timbul, ya Allah. Teueuh nu teu kadeuleu boro jelema hewan jarum potong ge nu ragag kadeuleu kabeh. Eta panon poe. Kasorot kabeh ku panon poe anta syamsun. Nah, begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna, tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya. Disorot ku Kangjeng Nabi. Ajerus di akhlakna kadeuleu. Si eta sarua kadeuleu we. Rek lupat ka mamana kek. Sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara. Atuh ieu mah pokona deuk nyumput ka mamana ge, dep kolektor teh nuturkeun bae. Kadeuleu. Ieu sorotan Kangjeng Nabi mah masyaallah. Bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia, tapi Kangjeng Nabi mah nyorot bisa nempo ka alam kubur. Sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ke alam akhirat, bisa nempo surga, bisa nempo neraka. Ieu urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang. Panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi. Taha urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot ulah wakas sa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi mah sadunya urang mah nyorot teh sa kabupaten heula luhur teuing sa kabupaten mah sa kecamatan ulah sa kecamatan teu lega teuing sa desa ge masih keneh lega teuing ieu mah lah sa RT RTG ieu masih keneh panjang jeung lega teuing saimah bae pamajikan geus teu kasorot ku salaki sebab salaki eueuh cacaang jadi aya salaki teh di imah teh pamajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam
teka sorot aku salaki tadi imah kitu kene salaki aya di imah mun pamajikan eueuh panon poean eueuh adab eueuh akhlak atuh salaki ngumbara tadi imah nangieun nyana nu ngeri nu mere dahar pamajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah teu dek ngomong manyun bae sial itu jadi di imah teka sorot pamajikan teka sorot ku sinar salaki teka sorot ku sinar pamajikan sinar Kangjeng Nabi yakni akhlak. Nah iyalah bakal jadi ngumbara di imah ge boro-boro yang nyorot sa RT sa desa sa kecamatan di imah bae ge ieu pasini malun di imah pasini jeung tatangga pasini lantaran eueuh sorotan Kangjeng Nabi. Tah sok gerage urang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar Kangjeng Nabi di kolbu urang. Kiai Haji Jamal mah di Pandeglang ka dieu nyorot nyana. Nya dandeuk nyidaran di dieu. Masyaallah horeng nyana ge bareng balik ribut. Orang rese. Masyaallah karim. Sakieu urang boga pamajikan karak hiji. Lamun dua atuh geus. Mun dua mah tsunami asal. Tah, sidah mantap belajar urang berakhlakul karimah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. Eta lamun didongengkeun dicaritakeun moal anggeus datang ka subuh kakarat anta syamsun doang. Padahal poe Kangjeng Nabi mah 14 abad nu silam Kangjeng Nabi masih nyorot ka dieu. Ya Allah ya Rabbi terus kuari urang bisa nempok ka alam kubur sorotan Kangjeng, nempok ka jembatan Shiratal Mustaqim sorotan Kangjeng, nempok ka surga sorotan Kangjeng. Mantap ulah hese-hese urang hayang luhur di mata Allah deketan Kangjeng Nabi. Cara ngadeketan Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha kiai ulah loba-loba sapeting 4444. Jasar emang sia mah kos kitu. Oh dibere 4444 teh. Agoak 444. Loba ting 44 loba keneh opat. Dasar siapa neraka. Opat nek sinaran kumaha Gusti Allah batur madalail ieu mah opat bae ge masih nawar keneh bae lah geus bodoh teh ku Mamang Haji bae. Ya tak ieu deukeutan Kangjeng Nabi. Teu anta syamsu sinar Kangjeng Nabi pohar belajar tapi belajarna kudu boga guru jeung guruna nu bener. Guruna nu bener salah guru bahaya, salah guru bahaya. Sia boga guru Mbah Google. Aya jelema bangsawan boga anak ku deudeuh jeung nyaahna dididik anak teh bahasana supaya sopan. Sopan kan ari di Bandung mah Garut Parahyangan beda. Aya bahasa teh lamun ka batur beda, ka urang beda. Urang nanya ka batur mulih ti mana? Ka batur tah.
jang urang mah wangsul di pasar Bandung itu menang kieu mulih di mana oh abdi mulih di pasar eta teh sopan teuing ka awak beda urang nanya gaduh putra sabaraha jawab ku urang oh anak 4 jang urang mah anak 4 tah beda lamun batur mah ka urang putra sabaraha sopan oh urang oh ieu teh putra abdi sopan deui oh kok mau ke Haji Pendi mah iya saya mah iya mah penjahat abdi tah jadi beda bahasa teh Bandung dah terus Garut Tasik Ciamis Masya Allah mantap lamun urang Tangerang boga kawau ulah waka urang Bandung urang Karawang bebeakan itu siapa sok kaju seuri ya Allah eta geus disebut AA jang neng ta motor Masya Allah aduh diomong deh bade ka mana mobil jang neng mobil ya Allah ekeng bade kawan ekeng tah eta ku bahasa bege ya Allah betah aduh coba di mah Haji Pendi di ka mana tuh sia ada ka mana tuh sia kadengena ge lain deui ngegeleger kana otak galedeg asana perasaan iya cerita orang abdi bade tuang heula bau kasorangan sopan amat ulah tuh kabatur bade mangga bili bade tuang heula mangga tah eta barahyangan ka urang mah tulah tuang kayak adik aing deuk nyatu heula eta pondok eta bahasana geus eueuh jang batur eueuh jang urang eueuh jang kolot eueuh jang nu ngora urang tapi lamun di urang di sopan-sopan teu betah bahasa urang mah ngeunaheun bahasa sia aing bae asana seubeuh bahasa teh nah ieu mah aya jelema gede bangsawan ngadidik anak biasa dididik bade ka mana itu kan ya upami ditaros ieu pun ramah kan geunah dididik satu ketika nyana dididik mama hayang kieu ulah kieu ceuk nyana teh bahasa nu sopan mah nyanyi hayang kieu teh nyanyi oh nyanyi jadi upami bade kehampangan nu sopan sekali nyanyi mama hoyong nyanyi tak berarti kieu oh sopan ini satu geus bae nya asal mama hoyong nyanyi dianteur ka WC eta bahasa sopan jasa sopan nyanyi ka kieu nyanyi satu ketika bapakna ka Mekah pannyana diurus ku Nini nang ngurusnya na peting pas peting teh ngomong Nini hoyong nyanyi gandeng tuh gandeng puting-puting banyak nyanyi cak mana ipan beda aja ieu mah ieu ulah nyanyi kumaha ka tetangga engke bisa ditahan ku nyari tapi kan kita katahan Nini hoyong nyanyi pisan ih gandeng tetangga kumaha ulah teu kiat hoyong nyanyi ai teu kiat-kiat teh mata nyanyi mata dicepil Nini bae cek oh kenging hangga waduh dikihan wer tah eta teh salah guru eta nu kos kitu teh tah eueuh di parahyangan ge ai kiih kudu nyanyi mah tuh eueuh paling ge kahampangan tah eta ngarana bener guruna ieu mah atuh salah guru tah nu mentak korban Nini waduh cek jana ieu boga injuk kieu teh aing menyanyi kieu nya salah guru tah ulah salah guru komo Kangjeng Nabi ngadidik akhlakul karimah make aturan-aturan Kangjeng Nabi Masya Allah Kangjeng Nabi ngatur lain ngatur ti diri Kangjeng Nabi tetapi ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
nah iyalah tuturkeun Kangjeng Nabi ngaludahna Kangjeng Nabi mah ka dieu ka kiri lamun heuai tah make ieu tah tutu make kenca eta adab ngaranna Kangjeng Nabi itu kaje peni malantaran teu adab ayo Masya Allah kula can nyaho mah ngise Masya Allah toke teh naon ieu orang itu make adab fokus gitu makelah adab urang lamun rek ka WC make suku kenca lengkahkeun kenca ka jero sebab tempat nu hina adab Kangjeng Nabi macalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith abdi ngalindung ka Gusti tina setan-setan lalakina jeung setan-setan cewekna tuh Haji Pendi bagus ya kena doa ieu pake dahar salah guru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith heuy doa naon eta urang ngalindung tina setan lalaki setan awew kan bagus nya teh eta kan salah guru tak iya ya Allah ya Rabbi mantap bentukna jokos kieu salah guru ka masjid berarti kan suku katuhu terus maka doa Allahumma ghfirli wa tahli abdu warahmat nah etalah aya cara-cara ka WC wayahna sing hade sebab di WC mah eueuh malaikat mantak sing hade di WC ulah lila teuing eueuh malaikat rahmat malaikat kiramul katibin moal milu nyana ka WC sebab teu betaheun malaikat di tempat-tempat anu bau mantak urang lamun di ruangan lamun hayang cepet wiridan hiji steril ke tempat teh bersihan kadua semprot make minyak nah mun eueuh menyan eueuh masalah eta sesengitan geus urang kakarak ge maca sholawat siji dua malaikat hadir Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi di samping tempatna seungit ieu baham urang nu kaluar ti urang Quran sholawat zikir kaambeuk ku malaikat seungit kaambeuna lamun ikhlas lamun teu ikhlas kaambeuna hangru mentak malaikat asal dek asup baik kadinya kadenge meureun Haji Pendi maca sholawat Allahumma sholli sholat nah cek malaikat teh bareng ih kok kieu cek malaikat kok lain deui cenah ambeuna ieu mah cek malaikat bau korung boni mah jadi malaikat ge ngambe mantap teu dibantu ku malaikat sebab timbul ti qalbu nu teu ikhlas boga kahayang jeung muatan-muatan mu ikhlas masyaallah seungit cek malaikat dia sholawat ku seungit-seungit teh tempatna seungit sholawat nu kaluar ti urang seungit akhlak sing hade wa inna bu'itsu li utammima makarimal akhlak nah segala rupa ngan ulah salah guru sakumaha tadi pencage salah guru pencak bahaya Haji Pendi teh bebeja ka kula boga penca hiji besi dua cimande kula mah percaya bae tapi sok rada dilirik-lirik bae coba kuda-kudana kumaha ngajotosna kumaha sebab kan ngajotos ge beda aya nu kitu aya nu kieu aya nu kieu mah teh lain penca beurnya tah satu ketika belajar ke Demak ngana pepencaan di masjid Demak pepencaan aya nu bisa penca di toel doang gitu saya teh ngaguling ye cenah si ai neuk ngarengkas bebeja mah aya penca bebeja
Aduh guys kajian iya mah kieu bae heulanan saha nu pernah belajar penca di Haji Pendi berarti nilai muridna kan bejaan si A si B si C pernah belajar di Haji Pendi atuh painya teu pernah seri-seri aja orang guruna nu salah nah ieu si Hade kulawa ngabejaan si Hade sebab kuari loba Syiah loba Muhammadiyah lain mah Wahabi geus puguh Persib lah ya hati-hati haras urang dekat sorga cepet ternyata salah numere lawang jeung jalan ka sorgana teangan ahli sunnah wal jamaah sedengkeun kabeh ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah hati-hati besi aya anu magahan teu kunut mundur musti aya nu magahan salat teu usolli mundur tapi sejarah nu ngaji ka dieu kacilong oke nu Kristen milu ngaji haju masuk Islam Buddha milu ngaji aya sababaraha tokoh Muhammadiyah di PAUD Muhammadiyah TK Muhammadiyah SD SMP SMA Muhammadiyah kuliah Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah milulah ka dieu ngaji geus boga anak keduanya direnung Masya Allah ngomong di hareupeun simkuring cek manehna tatadina teu resep kana marhaba ku ari jadi resep tatadina tara kunut ku ari kunut akhir alhasil berbalik di Wahabi ku ari ka ahli sunnah wal aktif milu ngaji ka dieu Masya Allah tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah Persis menjadi ahli sunnah anu Buddha asup Islam Kristen asup Islam Katolik asup Islam di Bitung mah Islam asup Kristen dibalik naudzubillah min dzalik mana geus jarik bae pukula lamun dihitungan di Bitung aya di Cikupa aya di Belaraja aya careurik indungna lantaran anak seperti gitu aya nu asup Wahabi sagala aya nu jadi Wahabi ceurik bae bapana kieu ustad bapana anakna disakolahkeun di Semarang ya Allah ya Rabbi kuari ngalawan lain lalagaan ngakolotna kukula titah ka dia tuh coba anakna teu daeke maksudna nek ngobrol bae moal mal kuku mah ngobrol lalauna encan ngan tinggal ceurik bae yeuh sing hade ulah salah guru tah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kanjeng diutus ka alam dunia teh rek ngalempang-lempeng rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin kanjeng mak seperti kitu lamun urang sering maca sholawat ka kanjeng lempeng maca sholawatna carana hiji boga wudu dua maca sholawatna ulah dihitungan tilu madep kiblat atawa ngedeng ngigir madep kiblat tur nyaho kana makna sholawatna baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung eueuh nu teu seungit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seungit urang hudang teh urang hudang seseungitan aya keneh kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng ieu na sarena jeung Haji Pendi ya Allah bareng dek ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi endek teu jadi kukula diudak kunaon ieu teu jadi aya si eta ya ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mah indah nikmat jeung moal poho-poho
mual poho-poho eta labu urang ngimpi ka pagejeng Kangjeng Nabi mesti awal mual poho kula bulan Ramadan darasaan teh kadinya tah lempang ka Puri di Puri pas ki soleh aya jalan ka ditu ka kaler bagus kula ditanya ja ieu mah di Picung aya jalan ka mana ieu ka Madinah nah ka Madinah lempang kula terus telila aya Masjid Madinah bener ja ieu mah Madinah cek kula teh ngan ditanya ku urang Arab di ka mana dua anjing enggak yeah. Ke nu duaan mah waktu ka solear Masya Allah urang Arab nanya asal di lawang cek urang Arab teu menang terus neangan lawang unggal lawang urang Arab dijaga teu menang cek pikiran lah mending naik ka luhur bae urang mah teu kudu make lawang nah naik ka luhur tek tembok barang di luhur jelema geus loba turun ka handap asup ka masjid Masya Allah ta eta teh impian model kos kitu teh teu daek poho padahal mah ka Picung mimitina di Picung aya jalan ka ditu tah sakali deui mah ngimpi ka Cisoka bareng jeung si ya Allah ya Rabbi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam iya memual panjang sim kurinya ya geus karasa deui tah rada tiris deui tinggal urang malam berapa sugan sehat kamari mah teu bisa ngomong-ngomong acan deui rada mentak geus catet Kangjeng lahir ke alam dunia ndek nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauhna masakna tetapi urang kasorot ku Kangjeng Nabi hingga urang teu hese capek iman ka Allah iman ka Kangjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah unggal musola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teu na wallahu a'lam udah jelas muludan tah kos kitu aja kayak insyaallah kula sehat urang teruskeun tentang akhlak Kangjeng Nabi jeung rahmat Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun rahmat Kangjeng Nabi kumaha boro-boro urang kafir asup ka neraka kafir asup ka neraka disiksa dibeulem di neraka nyanakan nyebut Allah kafir kabeh kafir Allah ditempokan ku Kangjeng bareng ditempok kafir cak manehanana teh cak eta nu disiksa kafir ieu saha Muhammad aduh Muhammad bejakeun ka pangeran hayang balik deui ka dunya deuk naon deuk iman ka Allah iman ka anjeun sebab ieu gara-gara teu iman ka Allah jeung teu iman ka anjeun kami dibeuleuh di dunia kami teu wauh ka Allah teu nyaho ka Allah teu wauh ka anjeun wari mah wauh jadi nu mantak kafir di neraka bari disiksa bari Allah di dunia mah nya tilok nyebut Allah tah sebab di akhirat nya nyebut Allahan ngeunaheun tadi sa nerakana sebab wauh ka Allah kan jelema nu wauh ka Allah teh ngeunaheun wali wauh ka Allah nikmat solihin wauh ka Allah nikmat urang wauh ka Allah ya kuari diberelah kanikmatan sesuai jeung ka wauh urang ka Allah kafir mah kafir teu wauh ka Allah riweuh bae boga ku bogana kaya ku kayana tetep riweuh bae pan urang mah di urang di Cilongok tukang ojek aya nu nyandung opat eta kan berarti kan nikmat jasa kan weh tukang ojek nyandung opat ieu mah hiji ge ribut bae berarti kan eleh tukang ojek
ka Allah jadi kanikmatan nah kafir di neraka ka Allah Allah hingga hayang balik deui nya ka dunya ndek iman ku sebab Allah iman tetep disiksa ngan kulantaran nyana Allahan diturunkan saeutik panas eta rahmat Kangjeng Nabi datang kadinya da kumaha coba Masya Allah sebabna Allahan tah lamun teu Allahan di akhiratna di narakana ieu beuki kenceng siksaanana aya nu uza lata teu wauh ka Allah tah kafir nu nyaho ka Allah mah di akhiratan ke Allah disiksa mah terus ngan penghormatan ka wauh ka Allah rahmat Kangjeng teh datang ka diturunkeun saeutik coba atuh komo urang mah wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentahanana asana urang mah geus moal aya harapan ka neraka bae kabeh pulisina abrina kabeh geus pokona sorga bae lah kecuali nu ngridit ya eta mah ka neraka heula lah tuh aju culak cileuk kitu pokona nah ieu bakal diteruskeun ya ke insyaallah urang lanjut ke bari jeung dongeng Kangjeng Nabi ke di mana sehat cukupkeun sakieu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.